Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, ulin enjing petepang deui sareng abdi Sani Pratama Arifin dina ieu program Warsun. Aya warta nu lebet ka Warsun, pada didugikeun ku abdi selama 10 menit kapayun. Pamirsa nyanggakeun ieu salengkepna. Audio Jungle. Warta nu munggaran nyaeta video kebakaran pabrik KHT di Sumedang anu kajadian poe Kamis kaping 28 Februari 2024 Rabu 11 langkung 20. Tapi kajadian eta teh teu acan puguh kunaon sababna. Kebakaran pabrik eta teh narik perhatosan para warganet. Netizen parearea minuhan kolom komentar. Salah sahijina komenan nyaeta innalillahi mugia dipasihan kaslametan kanggo nu damel. Audio Jungle. Di dieu abdi atos Sang Febria anu janten saksi dina kajadian kebakaran pabrik KHT di Sumedang. Kumaha dampakna tina kajadian kangge warga di ditu teh? Kejadian ieu teh aya dampakna ka warga ngan ukur handal hungkul. Teras kumaha kajadianna anu ngakibatkeun kebakaran teh? Kejadian ieu teh abdi nuju siap-siap di damel. Tidinya abdi keluar, tidinya duka kunaon abdi ningali hasil handal keluar. Abdi oge teu ngadangu suara ledegan. Oh nya, kitu nuhun. Pamirsa, rupinangan sakitu hidangan warta dina dinten ayeuna abdi Sani Pratama Arifin amit pungkur, amit mundur. Dadah hapunten dina sabudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.